Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya parantos diriwayatkeun anin Nabiyyi alaihi salatu wassalam ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla sajalma anu salat ieu si man as-shalawati kana salat al-khamsi anu 5 waktu rek dibaca al-khamsah bae sabaraha ieu ngarabna mah deah eta ateur jadi santri mah geuna dibaca khamsah kumaha urang bae dibaca khamsi kumaha urang bae macana ngarabna poho deui sajal manu ngalaksanakeun salat anu 5 waktu ma'al jamaati bari ngalaksanakeun salat 5 waktu teh selalu berjamaah falahu maka tetep pikeun eta si jalma khamsatu ari 5 asya'a pirang-pirang perkara 5 perkara ieu bakal menjadi alat untuk ngetes keimanan urang. Kabita pa henteu coba kira-kirana ieu 5 perkara anu tos disediakeun ku Allah sareng Rasulna pikeun jalma-jalma anu ngalaksanakeun salat 5 waktu bari berjamaah. Mun ku 5 perkara ieu teu kabita sama sekali masih keneh keukeuh bae teu hayangeun ngalaksanakeun salat berjamaah berarti keimananna perlu dipertanyakan. Iman pantes sih ngan kadang-kadang jelema ayeuna mah kabita keneh ku sayembara sini kita merjani nyawa ieu siapa yang bisa menemukan alamat si Aib 500 juta anjir jelema lobana percaya keneh jeung kabita keneh ku eta jigana ya Allah soalna jelema ayeuna lolobana duit anu jadi prioritas teu meunati urang ge menyaho imah si Aib dibejakeun ku aing ka si Nikita Mirdani eta supaya menang 500 juta lumayan Kang Anas yang nyieun majlis taklim eta modalna yang si Aib ya Allah batur saking koloba duit eta kuat digaur-gaur kitu. Nah ieu ge Kangjeng Nabi sayembara ka seluruh umatna sajalma anu daek ngalaksanakeun salat 5 waktu bari berjamaah maka bakal mendapatkan 5 perkara. Dan 5 perkara ieu nyaeta eleh 500 juta. Hanya orang-orang anu berimanlah ka Allah sareng ka Rasulna anu pasti bakal kabita ku 5 perkara anu tos disadiakeun ku Allah sareng Rasulna. 500 juta mah saeutik atuh 500 juta. Ngan sanajan saeutik aing can pernah nempo teh duit 500 juta. Penasaran kita yang nempo aja nempo we heula tukang Anas. Coba-coba tuh korehan Kang Anas penting si Aib peta kerjarah buat kadinya ka mana teh geuningan ke Kaduk Pinang teh buat tinggal di dinya teh lumayan 500 juta teh lapo ke bagi-bagi jeung anak tah ngan kade gara-gara sibuk ningan si Aib hayang menang duit 500 juta eta ngaji kuat diprekeun ngaji santri aya nu preh heula saminggu mah ye lah mama arek dengan si Aib ye susukenan beunang mayan 500 juta ke dibagilah seorang 2000 perak mah kadet plus sampai ngaliburkeun santri dengan si Aib mana nu kahiji perkara anu disadiakeun ku Allah sareng ku Rasulna pikeun jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun salat 5 waktu bari berjamaah al-awwalu ari nu kahijina tina anu 5 la yusibuhu eta moal keuna ka eta si man naon fakrun fakir fid dunya selama di dunia
jaminan ti Allah sareng ti Rasul nepikeun jalma-jalma nu daek ngalaksanakeun salat 5 waktu bari berjamaah dijamin moal kena ku pakir selama hirup di dunia. Tuh kan biasa baik kan itu juga wow. Itu kan beda jeung ketika si Nikita Mirjani sayembara langsung heboh sa media sosial neangan si Aep. Penyawa si Aep kernyempo dari jero bedug. Ya Allah, mungkin ialah salah satu sebab kehidupan orang makin liar ku ekonomi. Lu boga gaji bulanan, pedah gawe di pabrik jadi karyawan. Begitu gajihan, di bang we nempo duit sakecep doang. Leos teueuh kabeh ludes dipake meer hutang. Bahkan kurang kene pakai bayar hutang ge. Lebih menyedihkan deui geus loba ting 200 karyawan ting 2.000 karyawan loa. ATM nangis digadekeun ke rentenir. Atuh ketika gajihan teh lain nerima duit di pabrik tapi nerima duit di rentenir sasamear hutang. Mun aya kitu geus asa. Ya Allah. Nu dagangnya kitu deui lieur nombokan bae. Ya prek balanja ngahulang neangan modal nya kitu di nu usaha lieur memodal jeung memodal bayari untungna eueuh nya kitu di nu kuli ngan ngeluh we jeung ngeluh dan rasa hasil kulina masih keneh jauh jang menutupi kebutuhan sehari-hari. Coba di tengah-tengah semakin sulitna ekonomi seperti kieu ulah nyalahkeun bae pemerintah, ulah nyalahkeun bae batur, komo nyalahkeun we Jokowi mah ulah karunya mending geus begang kitu awak negara-negara disalahkeun bae ku sa-Indonesia. Coba sekali-kali merenungkeun ieu cariosan Rasul anu pasti benerna jeung mustahil bohongna. Sekian abad lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah berpesan ka urang kabehan selaku umatna, wahai umatku, wayahna aranjeun kudu ngalaksanakeun salat 5 waktu bari berjamaah supaya hirup anjeun henteu kena ku pakir. Dan urang selaku umatna kadang teu percaya, lain kadang memang lolobana teu percaya kana ieu cariosan Kanjeng Nabi. Mana buktina? Loba jelema nu wani ninggalkeun salat berjamaah. Bahkan loba jelema nu wani ninggalkeun salat na oge. Dan matak tong kanyalahkeun batur mun urang hirup bagi susah. Ulah kanyalahkeun tatangga, ulah kanyalahkeun RT, komo bari nyalahkeun Allah mah ulah. Coba muhasabah diri, renungkeun diri urang. Apakah selama ieu urang terus bener-bener disiplin melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah panjang. Tong boro-boro jamaahna, tong boro-boro rakyatna, iya ustadna oge geus loba nu nyepelekeun kana sholat berjamaah. Dah kewe kedeung teu. Sholat pasorangan ge jadi sah, cek pikir ge sah salat sorangan. Cenah teh mah sok goreng ustad deui mah oknum. Loba ustad kitu oknum teu kabeh ustad. Aya ustad geus alus. Nu masih kana istiqomah. Di antarana Ustad Anas, insyaallah istiqomah keneh salat berjamaah. Dipandai gelang eta Ustad Anas, guru simkuri. Atunya komo deui eta Ustad Roni Setiawan. Kaget isugan TPG Setiawan euy, padahal mah Roni Setiawan. Di Bandung di mana bae eta? Nya kitu di Ustad Deden Soleh anu nembe gabung di ieu channel Kang Herman. Atur nuhun cenah ge. Sanaos nembe pendak sareng channel Kang Herman abdi sejak ngiring tolabul ilmi. Assalamualaikum abdi Tiranca Ekek Bandung. Salam taktim Kang. Sami-sami Kang Ustad Deden Soleh atur nuhun kasadayana. Syukur komentar hampura we biasa dibalesan hiji-hiji capek ngetikna lah. Atur nuhun parantos kersa ngupingkeun mudah-mudahan cing jadikeun ilmu anu manfaat sareng ilmu anu soleh khususna pikeun
dirisim abdi umum napikeun sahabayaan keur ngupingkeun kana ieu rekaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ternyata fakirna urang, miskinna urang, begitu oge beungharna urang secara alahat kagok ngomong teh secara singkat nama ternyata rizki urang teh bukan hanya tergantung seberapa besar rajin usaha urang dengan duit, lain seberapa hebat pikiran urang untuk menghasilkan duit, tapi ternyata salah satu sebabna ditimbulkan oge tina salat berjamaah. Dan kadang-kadang orang sok dibalik keur loba gawe mah nepi ka ridho ninggalkeun salat berjamaah, kagok ieu bisnis, kagok ieu pagawean saeutik deui, padahal eta teh seolah-olah urang daftar ka Allah. Ya Allah, keun bae tulah abdi fakir mah, nu penting abdi sibuk bae ieu urusan dunia. Sarua jeung daftar seperti kitu teh. Tungtung namapan ku Allah dibuktikan mah orang-orang keneh nu sulit. Seolah-olah sor Allah ki hayeuh sasibukkeun usaha tah. Waktu adan antepkeun tong didenge, batu salat berjamaah keun maneh mah hayeuh gawe tong didenge, hayeuh berik ka dunia sing seubeuh ka dinya. Tungtung nama urang awak capek ngudag-udag duit. Begitu geus menang duitna tapi sama sekali eueuh kaberkahan pikeun diri urang. Tetep bae beuki nambah penghasilan, beuki nambah deui kabutuh tungtung nama kurang-kurang wae keneh bae. Sabaraha bae penghasilan urang tetep bae urang hirup teh ngarasa fakir, ngarasa miskin, ngarasa kurang. Eta teh salah urang-urang keneh ternyata anu tos ngalalaworakeun kana parentah Allah sareng Rasul. Geus katipu urang teh ku dunia. Marukan bisa beunghar teh kudu banting tulang rajin usaha berang peuting. Marukan bisa hirup senang teh kudu meres otak. Marukan bisa hirup beunghar teh kudu ngaluarkeun keringat. Ya, memang semua itu benar. Rajin usaha banting tulang, memeras otak, ngandalkeun kecerdasan demi mendapatkan harta dan bercucuran keringat demi mengejar rupiah, itu salah satu sebab mendapatkan kekayaan. Tapi ingat, itu semua bukan sebuah kepastian kita akan berhasil mendapatkan semua yang kita inginkan. Maka sing hade urang kudu selalu ingat, di saat kita kerja banting tulang, jangan sampai lupa akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kekuasaan Allah lah kaya dan miskin seseorang ditentukan. Iyalah anu geus dilupakeun ku urang. Poho bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Sehingga orang berani menyia-nyiakan, bahkan tidak memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Lumatak kieu masukan yang pemerintah Indonesia mun bener mah hayang ningali rakyat Indonesia hidupna makmur, jauh tina kategori fakir, selain diberi bantuan modal usaha teh coba atuh pemerintah teh gerakeun salat berjamaah 5 waktu. Timiti pemudana, bapak-bapakna, berikut ibu-ibuna kabeh gerakeun sinadarekeun salat berjamaah ka masjid. Dan kadewe aya lalaki make cadar nyulusuk kana sok awewe. Ya wae Indonesia mah oknum teh. Lalaki make cadar diasup kana awewe, atuh dilaporkeun penistaan agama. Ewek teu dilaporkeun. Aduh, hampura ya, saya kurang ilmu. Emang heueuh, saya kurang ilmu. Ya itu minimal pirang bahasa Indonesia ngagerakeun salat berjamaah 5 waktu. Tiap RW masing-masing atuh gerakeun, RW terjun ke lapangan, ajak toelan tetangga, toelan masyarakat supaya rajin salat, supaya rajin berjamaah ke masjid. Ulah ngandelkeun bae otak, ulah ngandelkeun bae tenaga memberantas kemiskinan teh, tapi coba geserkeun mindset urang.
bahwa anu nentukeun hidup dan kaya seseorang ke Allah, bahkan anu nentukeun hidup jeung paena oge Allah. Nu matak coba selain dibina untuk usaha teh rakyat oge dielingan supaya daraek berjamaah ke masjid. Puguh cenah RW na jeung RT nu tara ka masjid teh gusur ku sarerea RT na jeung RW na. Maneh kehet saya kitu tah menyebabkeun sengsara rakyat teh kusabab maneh tara berjamaah. Jadi we aing kaboboh dosa teh ka Allah. Pan rakyat miskin melieur nu lieur RT keneh coba. Ada jatah pembagian BLT ngan 50, anu aku pakir 200, pan lieur ngabagina. Untuk nama banguseun we pan RT di bae di kusruk-kusruk. Ya Allah. Ieu teh keimanan urang teh can nepi ka lebah di kabeh ieu. Timimiti jamaahna nepi ka ustadna bahkan ka kiyaina geus loba nu nganggap enteng kana salat berjamaah. Nu matak ieu kudu ngayakeun tobat masal euy. Kudu ngayakeun tobat berjamaah supaya urang hirupkeun deui, bangkitkeun deui ngalaksanakeun salat berjamaah demi kebahagiaan urang di dunia sareng di akhirat. Alah Kang Herman, ulah sok gagabah nyarita zaman ayeuna mah. Kudu berdasarkan scientific crime investigation ngomong zaman ayeuna mah. Tuh, hei Kang Herman, tempo tuh kenyataan anu sangat nyata. Coba buka Google, tanya siapakah orang yang terkaya di dunia. Jawabannya pasti lain Haji Udin anu sok imaman di masjid lain. Lain Kang Ale-ale anu orang Tasik teh lain. Lain Kang Hudri, Romo lain. Tapi orang yang terkaya di dunia nomor satu adalah Bernard Arnault. Beliau adalah seorang pengusaha yang memiliki 70 merek fashion dan kosmetik ternama. Yeay, coba tanya eta, rajin kajian berjamaah apa tak? Sigana boro-boro sholat berjamaah, kudu gitu bisa geuning teh. Tapi ninget bisa beunghar. Nah, coba Kang Herman, nu cenah sok rajin sholat berjamaah. Boro-boro 70 merek fashion, ngaluarkeun produk satu merek oge teu laku-laku. Malah bangkrut. Ya Allah, eta real Kang Herman, kenyataan. Lah sok hayal. Oge nya. Ya kitu deui eta Ustaz Wahyu, nepi ka melengkung-melengkung. Ngaluarkeun produk anyar. Keke bae teu laku. Apan rajin salat berjamaah mah. Tapi kunaon atuh? Susah bae hirupna. Ya Allah, yuk kita sama-sama susah yuk, geus. Tapi walaupun susah, alhamdulillah masih kali bisa tertawa, lepas, bebas. Terus nomor kedua Elon Musk, anu pernah ke Bali tadi kan. Sebenarnya mah nyimpang ka dieu ka Sukabumi. Ngan harita pan jalan tol rogrug teh geuna jamatanana anjlok. Jadi itu jadi panggil jeung aing eta. Jadi itu jadi. Dina mah rek beunghar ta Kang Herman teh. Sabab ari beri amplop ku Elon Musk. Ngan teh gara-gara jembatan tol exit Parung Kuda teh ambles jadi itu jadi. Wah, hoak. Tahu bener bener sama hoak. Bohong. Tah, nyaritakeun tentang exit tol Parung Kuda, tol Bocimi. Ieu informasi ka para saderek anu sok naroskeun alamat SIM abdi melalui kolom komentar atau napi melalui WA. Kang Herman bibina di mana sih? Tinggal naon buat nanyakeun imah kuring gitu teh. Dah, buktina mah udah datang eueuh, teu ngirim paket eueuh. Tah, alamat SIM kuring mah lamun dari Bogor menuju Sukabumi, posisinya sebelum exit tol Parung Kuda. Jadinya, kona gampang menarik ke imah kuring mah. Cirian we exit tol Parung Kuda. Tungguan itu dinya, insya Allah dijemput ku polisi dinya. Karena polisinya Ibtu Rudiana.
Eta lah alamat simkuring mangesnya ulah narajakeun bae alamat. Cukup ingetkeun bae tah exit tol Parung Kuda. Tol Bocimi eta tah. Warna geus aya di exit tol Bocimi mah gampang lah tinggal hubungi we ka Herman. Ka Herman tadi geus aya di tol Bocimi, exit tol Parung Kuda. Ke dijemput jadinya. Salah satuna ke komandanna ku Ibtu Rudiana dijemputna. Ya Allah. Ye, tak kudu ditingali ari jalma-jalma kafir manggeus puguh da surga di dunia. Hayo disebeuhkeun ku Allah, disenangkeun ku Allah di dunia hungkul. Urang pan embung kitu. Urang mah hayang beunghar dunia jeung di akhirat. Hayang bahagia dunia jeung di akhirat. Ulah sok dibanding-bandingkeun jeung orang kafir mah ulah. Nu matak awas sing hati maca ieu hadis terus ulah dibandingkeun jeung orang kafir. Bisa-bisa orang tak percaya karena ieu hadis. Nah iyalah orang memboga keimanan bahwa kehidupan lain hanya sekali di dunia hungkul, tapi bakal aya kehidupan di akhirat oge. Pancek tadi cenah la yusibuhu fakrun fid dunya, moal keuna ku fakir di dunia. Pasti jalma anu rajin berjamaah moal keuna ku fakir dunia. Lain mudah-mudahan, lain insya Allah, tapi pasti moal ngalaman fakir selama hirup di dunia. Lamun urang konsisten daek ngalaksanakeun salat berjamaah bari dibarengi ku rasa iman. Ari fakir teh kan teu boga gawe, harta teu boga, gawe teu boga, nepi ka teu bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atau boga gawe mah ngan penghasilan teu bisa memenuhi setengah acan tina kebutuhan 100.000 ari penghasilan 20.000 fakir tah. Nah mun urang konsisten ngalaksanakeun salat berjamaah dibarengi ku keimanan maka pasti lain insyaallah lain mudah-mudahan pasti urang moal ngalaman hirup fakir harta seperti kitu. Ieu jaminan ti Kangjeng Nabi lain jaminan ti si Herman nu mataksin abdi bisa nyebutkeun pasti. Sebab Kangjeng Nabi pasti benerna jeung mustahil bohongna. Hayu buktikeun. Tanamkeun ka anak incu urang ayeuna. Biasakeun ajak anak incu urang untuk ngalaksanakeun salat berjamaah. Atuh komo urang oge kudu. Anak dititah berjamaah, hari incu dititah berjamaah, hari urang nanteu atuh boloon di wae eta meureunna. Abringkeun kabeh keluarga, ajak ke masjid ngalaksanakeun salat 5 waktu bari berjamaah supaya keturunan urang hirupna jauh tina fakir. Ya minimal tidak berada di bawah garis kemiskinan lah. Minimal ekonomi orang menengah ke atas lah. Moal menengah ke bawah. Di palbadieu orang kadang-kadang lain kadang-kadang lolobana sok salah ngadidik anak teh ieu. Loba salah ngadoktrin anak teh ieu. Kebanyakan orang tua pasti ngedidikna, pasti ngadoktrin namun maneh hirup hayang beunghar, mun maneh hidup hayang cukup kudu rajin gawe, kudu rajin usaha. Kudu nama tambahan eta doktrin teh. Mun hirup anjeun embung miskin, mun hirup anjeun embung fakir, anjeun kudu rajin usaha bari dibarengan salat 5 waktu bari berjamaah. Tah eta lengkap ngaran. Ngan lobana salat berjamaah tar di bawah. Lobana coba doktrin orang, didikan orang kanu jadi anak berubah teh ayeuna. Abringkeun anak orang, abringkeun keluarga orang selain dititah usaha teh, tapi titah oge ajak oge ngajalankeun salat berjamaah di masjid. Jadi usaha jeung salat berjamaah ye kudu bener-bener babarengan dilaksanakeun. Tapi aya oge nu kebablasan, teu kudu gawe dah. Nu penting mah rajin salat teh bari berjamaah. Teu kudu usaha kege rezeki mah datang. Salah oge eta ngadoktrin. Tetep urang berusaha mah kudu sebagai manusia. Kudu neangan nafkah. Tapi dina jero neangan nafkah eta kudu dibarengi ku salat berjamaah.
Lamun urang ngadidik anak supaya kedul usaha tapi rajin ke masjid berjamaah, khawatir engke rajin jamaah, usaha teu boga, tungtungna teu boga duit, ujung-ujungna nyokel koropak masjid. Salah oge di bae pendidikan teh. Di usaha oge kudu da urang teh sebagai manusia kudu diwajibkeun berusaha neangan rezeki, tapi ulah poho ngalaksanakeun salat berjamaah insyaallah mun dua-dua na dilaksanakeun pasti hirup urang moal miskin-miskin amat, hirup urang moal pakir amat. Eta jaminan ti Allah sareng ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya kitu deui urang teh moal ngalaman pakir ilmu, lamun urang daek konsisten ngalaksanakeun salat berjamaah. Kan pakir teh rupa-rupa, aya pakir harta, aya pakir ilmu, aya pakir jodoh. Ari nafsu gede, ari jodoh hararese bae. Teh teh ke pakir. Mungkin kepakiran eta hadir dalam kehidupan urang kusabab urang ngalawarakeun salat berjamaah. Lumantak menboga anak hese bae diajar ngajina hese bae belajarna hese bae matematikana omean eta beuting eta budak kedul berjamaahna atau buah-buah bapakna kedul berjamaah nepi ka anakna jadi korban kepakiran ilmu. Panena keur musim ya batur nu berbuat dosana orang lain anu disiksana, batur nu berbuat dosana orang lain anu dipenjarana. Nah ieu mungkin urang nu kedul berjamaahna sebagai orang tua anak urang nu jadi korbanna nepi ka fakir ilmu, fakir harta, dan fakir nu lain nu matak babarengan yuk urang pamean dimulai akikna bapakna mimikna kabeh salat berjamaah demi kebaikan urang jeung demi kebaikan keluarga urang di masa depan. Yang kitu deui tah anu pakir jodoh nu hese jodoh teu kudu hese capek neangan dukun, teu kudu hese capek neangan jampe nu hade eta bae konsisten salat berjamaah bari dibarengi ku rasa iman ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji jaminan ti Rasulullah pikeun jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun salat 5 waktu bari berjamaah moal pakir selama hidupna di dunia. Wasani sareng ari anu kadua pahala atawa kanikmatan anu disadiakeun pikeun jalma anu daek ngalaksanakeun salat 5 waktu bari berjamaah teh yarfa'ullahu ta'ala nyaeta Allah bakal ngangkatkeun anhu ti eta jalma. Ngangkatkeun naon? Adzabal qabri kana siksa kubur. Sebagai umat muslim sejati pasti orang meyakini kan ayana nikmat kubur sareng siksa kubur. Moal dicaritakeun deui naon wae kanikmatan di alam kubur jeung moal dicaritakeun deui kumaha sih ripuhna siksa kubur sebab tos beres dicaritakeun kabeh dina kitab Daqaiqul Akhbar. Tinggal dibaruka deui bae kitabna atau tinggal setel di bae rekaman pengajian Daqaiqul Akhbar Kang Herman. Alhamdulillah tos tamat. Capek atuh diulang-ulang deui mah. Leheung mun aya nu nyawer mah. Capek oge puguh aya ubarna. Oh, Kang Herman teu ikhlas berarti cenah ieu ceramahna ieu. Lain teu ikhlas. Jamaahna bung berkorban. Ya Allah, ya Rabbi bisa wae cenah Kang Herman. Atuh teu bisa mamakeun nyarita. Hampura Kang Anas, ulah dianggap heureuy ka eta. Ya Allah. Ieu lamun guru sim kuring di Pandeglang Kang Anas tadi tengah WA memeh salat maghrib mau diteruskeun ieu kitab. Yang kusabab di
WA ku guru Herman eta beres kena tuh cenah durut nasihin bab salat berjamaah ditunda-tunda baik kitu ngaji teh teunaheun bereskeun dari kuring teh pan ka guru mah turut hampura teh guru insyaallah ke penting diedit kan teh penting isukan diupload nya hampura sing sabar berkat Kang Anas lah ieu kitab durut nasihin dihanca deui. Nah, etalah dua keuntungan jalma-jalma anu selalu daek ngalaksanakeun salat fardu, salat 5 waktu bari berjamaah, hiji hirupna moal pakir selama di dunia. Selalu aya jalan keluar ketika dihimpit ekonomi. Selalu aya solusi ketika mengalami kesulitan hidup. Etalah nikmatna jalma-jalma anu istiqomah salat berjamaah. Atunya kitu deui ketika maut asup ke jero kubur yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabr, dijamin ku Allah, dibebaskeun ku Allah tina berbagai siksaan kubur. Iyalah nikmat anu luar biasa pikeun jalma-jalma anu daek salat berjamaah 5 waktu. Tinggal ayeuna tanya diri urang, rek bener-bener mengejar pahala ti Allah dengan cara giat ngalaksanakeun salat berjamaah 5 waktu, apakah arek giat nengan si aet demi menangkeun sayembara tisik Nikita Mirjani? Pikir ti ayeuna, tentukeun arah dan tujuan urang ti ayeuna. Rek ngudag 500 juta, apa rek ngudag pahala ti Allah anu bakal terus dinikmati sampai ke alam akhirat. Wasalisu sareng kauntungan anu katilu pikeun jalma-jalma nu daek salat berjamaah yu'ta nyaeta bakal diberikan, bakal dipasihan ieu si jalma kitabuhu naon kitabna eta si jalma teh biyaminihi melalui tangan kanan. Masya Allah. Iki sebenarnya matos beres dicatat di kitab Daqaiqul Akhbar. Ini mah dibacakeun bae saeutik supaya teu paroh deui ajeun tinggal nu nyawer oge lah. Naon sih kauntunganna jalma-jalma anu diberikan catatan amalna melalui tangan kanan? Buka wae surat Al-Haqqah di mimiti ayat 19 nepi ka ayat 24. Didinya sangat jelas dicarioskeun ku Allah kauntungan jalma-jalma anu menerima catatan amalna melalui tangan kananna. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah. Melalui ieu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi ke urang sadayana tentang kebahagiaan, tentang kegembiraan jalma-jalma anu menerima catatan amalna di sebelah kanan. Saking kubahagia-bahagiana ieu jalma anu nerima catatan amalna di belah tangan kanan teh nepi ka pamer. Ditembong-tembongkeun buku catatan amalna ka orang lain saking ku bahagia-bahagiana. Bari nyarita kieu eta jalma-jalma teh ha'umu qra'u kitabiyah. Masya Allah. Mudah-mudahan urang ya urang anu nyarita kitu tengke di poe kiamat. Begitu Kang Herman nerima buku catatan amal di belah kanan, Kang Anas ka dia, Kang Ale ka dia, Kang Wahyu mana Kang Wahyu ka dia.
geus karumpul kabeh dihareupeun Kang Herman. Ha umqra'u kitabiyah. Indah amat beneran. Coba kadari coba tingali buku kaula ye. Hebat amat ye eusina. Begitu buku catatan amal Kang Herman dibaca ku Kang Anas, dibaca ku Kang Wahyu, dibaca ku sakabeh subscriber. Ternyata tidak ada kejelekan sedikit pun. Nya kitu deui. Ketika buku catatan amal kabeh subscriber Kang Herman dibaca ku Kang Herman, hebat amat ieu. Kabeh subscriber Kang Herman, buku catatan anak alus kabeh, anu jorekna saeutik-eutik acan. Tapi nempo catatan Kang Usman, nah anu jorek saeutiknya udah cerita, cenepi-nepi wae Kang Usman. Aduh, ampura ya Kang Usman, ampura. Nah sih kok catatan amalnya bisa baik semua, bisa kabeh alus. Sebab jalma-jalma anu menerima catatan amalna di belah kanan, eta jalma termasuk jalma-jalma anu keburukanana diganti ku Allah dengan berbagai kebaikan. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu menerima catatan amal di sebelah kanan urang. Naon sih sebabna, naon sih amalanana eta si jalma kok bisa menerima catatan amalna sebelah kanan? Dijelaskeun ku Allah dina ayat anu ka-20-na, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Hiji tah mun urang hayang bisa menerima catatan amal di sebelah kanan, kudu yakin bahwa di hari kiamat kelak orang bakal menerima perhitungan amal, bakal menerima hisab. Ketika orang yakin di hari kiamat orang bakal dihisab, maka di ayeuna hidup orang bakal berhati-hati, moal wani ngalakukeun maksiat saeutik-eutik acan. Sebab sekecil apapun dosa nu kurang dilakukeun, mun teu ditaubatan pasti bakal menerima balasan anu pedih di Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya kitu deui ketika orang meyakini di akhirat bakal aya perhitungan amal, orang moal wani-wani nyepelekeun walaupun sedikit karena amal kebaikan. Sebab walaupun sedikit orang berbuat baik, pasti kebahagiaanana, kenikmatanana bakal kapanggih di akhirat. Ketika orang di alam dunia ini tidak berani berbuat maksiat walaupun sekecil apapun, dan tidak pernah menyepelekan kebaikan walaupun sekecil apapun, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka eta jalma bakal berada di dalam kehidupan yang sangat menyenangkan. Di mana eta? Fi jannatin 'aliyah, kehidupan anu sangat nyaman, tentram, bahagia, penuh kenikmatan di dalam surga anu sangat luhur. Masya Allah. Naon bae salah satu bentuk kenikmatan anu bakal disadiakeun ku Allah di surga? Qutufuha daniyah, buah-buahan anu seger tur anu nikmat, sangat dekat, mudah dipetik dina tangkalna. Teu kudu hese capek teterekelan naik tangkal, teu kudu hese capek udah belanja kaditu kadieu neangan bubuahan. Di mana bae urang hayang buah, tidinya lah bisa dipetik ke urang. Masya Allah. Alah, hari sugan teu naon cenah kenikmatan di surga teh Kang Herman.
atau tepi lagi buah jalan dunia ke buah mengalayah ini di buah mangga ke buah lengkeng abualayah di dunia ih atulah disarwakeun nikmatna buah dunia jeung buah di surga ceu tong waka dibandingkeun jeung buah surga heulaana eta kabeh buah nu aya di dunia mun dibandingkeun jeung buah dada euceu oge pan beda rasana atuh bener teh Kang Anas atuh komo lamun buah dunia dibandingkeun jeung buah nu aya di surga jauh beda rasa jauh beribu-ribu kali lipat nikmatna Masya Allah kudu dibeli cenah eta teh sabaraha harga sakilona teh kudu dibeli heug bae dek didahar sakumaha sawaragna sugan saur saya teh atuh saur Allah pan ditanyakeun tukang Herman ka Allah ieu emang lah kanggo pron wae ini bisa nanya ka Allah apana Al-Qur'an dijelaskeun ku Allah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah Masya Allah saur Allah ku anjeun dahar sing wareg aya inumeun heug inum sing wareg itu semua ku kaula disadiakeun pikeun aranjeun ku sabab aranjeun dahulu waktu di dunia daek beramal soleh daek nurut ka kami ayeuna tinggal kami anu memberikan balasanana berupa berbagai kenikmatan anu kekal selama-lamanya di dalam surga Masya Allah Numata kajen teuing capek saeutik mangalaksanakeun salat berjamaah capek ngalaksanakeun salat berjamaah koma salat berjamaah tarawih capek tapi demi meraih kebahagiaan selama-lamanya di akhirat kajen teuing relakeun ikhlaskeun urang capek sakedeung di alam dunia mah beus salilana oge salat berjamaah komo disukiran payedik mah paling oge 3 menit beres paling jago 5 menit ge beres sakitu-kituna capekna salat berjamaah teh eueuh kabejanakeun aya jelema salat berjamaah balik buat ngerondang kacapean moal aya itu demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat korbankanlah waktu orang waktu di dunia pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah wa amma man utiya kitabahu bisimali adapun jalma-jalma anu diberikan kitabna melalui tangan kirina fayaqulu maka ngararomong eta jalma bari jeung penuh penyesalan ku sabab waktu di dunia teu daek iman ka Allah teu daek taat ka Allah ya laitani lam uta kitabiyah etalah penyesalan jalma-jalma nu doraka ketika menerima catatan amalna di sebelah kiri hayang teuing kaula teh dibere catatan amal ieu mung nerima ieu catatan walam adri ma hisabiyah kaula teh nyaho bakal pikumahan ieu perhitungan amal kaula teu nyaho siksaan seperti kumaha nuku kaula bakal ditarima ya laitaha kanatil qadiyah seandaina kematian itulah akhir segala sesuatu geus paeh manggeus we eueuh catatan amal eueuh perhitungan amal eueuh surga jeung neraka geus paeh manggeus we buruk moal perhitungan
meureun kaula moal kieu jadina. Eta pemikiran-pemikiran sesat anu diyakini ku jalma-jalma kafir ayeuna. Tidak ada, tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Tidak mempercayai adanya perhitungan amal setelah kematian. Nu akhirna keyakinan eta membawa penyesalan anu sangat menyesalkan. Nu rugi makan mana-mana kene. Kemudian penyesalan jalma-jalma doraka waktu ke dunia ini tidak berhenti sampai di dinya, tapi terus-terusan ngajerit, terus-terusan dijeritan menyesali perbuatanana. Ma aghna anni maliyah. Harta anu ku kaula dibeberi barang jeung peuting belaan ninggalkeun salat berjamaah ternyata sama sekali teu berguna. Ayeuna mah eueuh hargaan dolar anu dibeberi, rupiah anu dibeberi teh eueuh hargaan. Ayeuna jual ti amal soleh anu bisa nulungan urang ayeuna. Sakalian sadar geus modal nya teu berlaku sadarna. Numatak sadarilah di ayeuna harta dikumpul-kumpul ke orang dia sama sekali moal bisa nulungan di akhirat upama eta harta dia dipake tina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaka anni sultaniya, kekuasaan kaula baheula geus leungit ayeuna mah. Baheula mah keur di dunia dipuji-puji, pedah jadi menteri, pedah jadi presiden, dihidup-hidup ku jelema, dipuja-puja ku nu pro mah. Tapi ternyata ayeuna jabatan eueuh hargaan sama sekali di hadapan Allah. Eueuh nu berharga hanyalah ketakwaan seseorang. RT, RW, bupati, camat, lurah, nepi ka presiden, kabeh eueuh hargaan. Nu matak sing hati-hati anu keur berkuasa ayeuna di alam dunia, gunakanlah kekuasaan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain sabalikna diberi kekuasaan teh kalakah meakeun duit rakyat dikorupsi, engke tempoke di akhirat pasti pejabat-pejabat anu korupsi, pejabat-pejabat tu dolim ka rakyatna dengekeun ku urang engke laguna nyanyina di akhirat. Halaka anni sultaniya, syukur sia kuburu temalan ku urang. Mun urang oge boga nasib halus di ditu. Ari urang nasarua jore mah begitu aya presiden gogoakan di akhirat bari ngomong halaka anni sultaniya. Urang ge sarua presiden. Bohongan jadi rakyat teu nurut ka Allah, jadi we urang disiksa. Duaannya jeung maneh. Ya Allah, ketika eta jalma-jalma duraka teh sing jerit penuh penyesalan, meratapi penyesalan ku sabab di dunia na teu ngawara wae ka Allah, ku sabab di dunia na nuturkeun bae hawa nafsuna, korupsi, zina, judi, riba dan lain sebagainya kabeh digabres. Khuduhu fagulluh. Misah segitu bae, panjang teuing capek. Tinggal teruskeun bae tu dina surat Al-Haqqah. Terus tadinya Masya Allah. Mana nu katilu kauntungan jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun salat berjamaah setiap waktu. Nu kaopat
Warabi'u sareng ari nu kaopat yamurru ala sirati eta bakal bisa ngaliwat si jalma di luhureun sirat kal barqil khatib bagaikan kilat anu nyamber sakeuceuk sakitulah sekian detik langsung nepi ka surga Allah. Sedengkeun orang lain anu normal anu biasa-biasa baik melewati sirat tepan 3000 tahun, 1000 tahun datar, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun lempeng, 3000 tahun. Tapi jalma-jalma nu soleh nu daek ngalaksanakeun salat berjamaah tiap waktu yamurru ala sirati kal barqil khatib karake celek karena jembatan sirat langsung plok ngajol aya langsung aya luhureun bidadari. Masya Allah bidadari kuat rewaseun eta si aman menit assalamualaikum heula langsung nampuyak bae di lahunan saking kecepet-cepetna eta bidadari kuat rewaseun. Ilah hebatna jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun salat berjamaah tiap waktu. Nu mata geus lah ayeuna memening sing rajin salat berjamaah komo nu baroga pamajikan goreng adat beri jeung cerewet mun nyarekan salat kitu percis komandan nyarekan kopralna sentak sengor beri jeung popolotot geus lah keun bayaan tepan ulah sarwana sing rajin bae salat berjamaah supaya urang buru-buru panggih jeung pamajikan anu asli jeung anu bager nyaeta bidadari teh ya. Wih, geus lah salat berjamaah ayeuna. Dah hari keur ngaji meni asahayang salat berjamaah nyakalna lila keneh ge salat berjamaah. Ningan beres ngajina sangeut deui salat berjamaah teh. Kuduna ieu rekaman teh disetel 1 jam menjelang salat berjamaah. Puter deui ieu rekaman supaya semangat. Keningan arek salat asar jam 2 setel, datang salat maghrib jam 5 setel, supaya terus orang semangat menjalankan salat berjamaah. Doh hayang-hayang cenah disetel we rekamanana. Ari hayang kitu ge. Ari hayang semangat kitu ge. Ari embu makin bahaya tuh. Gambaran tentang sirat oge tos beres dijelaskeun dina kitab Daqaiqul Akhbar. Upami cenah kandel teuing kitab Daqaiqul Akhbar mah panjang teuing tanggal teuing macana buka wae kitab Durarul Hisan sarua bae ngan nemun hayang lengkep mengetahui tentang kabar-kabar siksa kubur, nikmat kubur, sirat, kiamat, surga neraka dan lain-lainnya tentang akhirat dibuka wae kitab Daqaiqul Akhbar. Wal khamisu sareng nu kalima yudkhiluhu nyaeta bakal ngasupkeun ka eta si jalma saha Allahu Allah taala nu maha luhur derajatna asupkeun ka mana al jannata ka surga bila hisabin dengan tanpa hisab, teu dihisab heula, teu ditimbang heula, teu ditanya-tanya heula. Begitu muncul di padang mahsyar, kadieu saha anu rajin berjamaah, saha anu teu pernah bolong ngalaksanakeun salat berjamaah 5 waktu, buru-buru asup ka surga. Masyaallah. Wala adzabin jeung tanpa disiksa heula, teu kudu capek. Teu kudu ripuh hayang asup ka surga teh. Ya Allah, ya Rabb, tinggal urangna ayeuna daek henteu ngorbankeun waktu, ngorbankeun tenaga pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah 5 waktu. Mun bener urang nyaah kana awak urang, mun bener urang hayang hirup bahagia, mun urang bener hayang menang pahala anu sangat dahsyat ieu 5 perkara ieu
usahakeun ti ayeuna paksakeun ieu awak urang laksanakeun salat berjamaah. Sakumaha capek, sakumaha ripuh, sakumaha sibuk, tetep usahakeun ulah sampai katinggaleun ngalaksanakeun salat berjamaah 5 waktu kecuali aya udur. Naon bae cenah udurna? Engke kaharupna bakal dibahas ku pengarang ieu kitab. Ngan lamun urang bener hayang mendapatkan 500 juta wayahna ti ayeuna buru-buru teangan alamat si Aep jeung buru-buru laporkeun ka Nikita Mirjani. Ya Allah ya Rabbi. Hapunten kapun guru ti Pandeglang mung sakieu heulanya teu kudu panjang-panjang lah bisi loba ting kasalahanana sok leheung-leheung lamun loba benerna. Atuh da aya ieu pun guru anu ngabandungan hapunten sageung-ageungna upami cariosan sim abdi seueur kalepatanana atuh pamudah-mudahan upami aya teh mah leresna pamudah-mudahan sing janten ilmu manfaat sareng amal soleh pikeun urang sadayana khususna pikeun sim abdi anu rumasa masih keneh hirup jauh tina kata soleh masih keneh jauh tina kata bener. Pamudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu diistiqomahkeun tina ibadah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana tiasa ngantunkeun alam dunya ieu bari kayaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.